Nah, bisa aja pengbujurnya kita kali. Lincah kan arti nama moal akan disebutkan pilih lami ka bujeng sia. Satu kaluhur. Sedoa berarti terus doang aja nak Aja lo paling ieu kieu. satu tak gitu Siapnya? Satu. iya dua tiga Siap. Tapi kan kali mereka kemana wae sok dipali dia ku teteh diwasu sampai anak bagan. Nah, kirang saina atas di Neng. Oh, ini jadi usapan teh. Neng, genenya tos terus dilap. Iya. Nah, intinya mah gitu pangitunya hawis membakti istri karena jatuh cara kira kena tuhu kena tumut. sok punten no kasurna kaharana belah jadi no kasur kayak ayah nu kala dia pengikut gua aktif ini benar Ayo istilah baru. Gitu sok dibelum. neng kaharana belah bagai Nah, gitu ya. Sok. Iya. Tos wios. Hadirkeun pana kedina lebetkeun kuaa kana liang kendinya kana liang anu dicepet ku teh sok 1 2 3 anu panasna angkat iya sok dipotongkeun kuduaan eta dipotongkeun kuduaan dipicen kapongkeun ieu harupat intina nyaeta ulang teh terkenging ngagaduan sifat getas harupat teh sok dialungkeun kapongkeun 1 2 3 iya ayeuna meupeskeun kening. Iya. Anya pengbujurna, teh huluna teh nyepeng hulu teh ulah asa-asa kerawak. Nah, tangleung bujurna ku nya. Siap. Setiap rumah tangga kena memiliki komitmen. Ieu satacakeun di rang-rang kahandap bade digoyangkeun atawa moal. Goyangkeun atuh. Wah. Lain ya mah meuni pindah ya. Hoyong digoyangkeun sabaraha kali ngagoyangna 5 ronde. Lima rondo, Nah, laksana sana dasar muka teh. nah, siap ya. 1 ka luhur. Iya, 2 ka tengah. Goyang ke 5 ronde. karak sarondo sok 5 ronde Tarompet tadi. kerecekan saeutik kerecekan goyangkeun iya 1 2 3 nah tuh nya bucat teh modasna hungkul sok balikan deui si tarik atuh najan sekali ge mengesankan gitu deuleueun siap 1 ka luhur iya 2 ka tengah yuk keokeun geokeun sekali rame iya 1 2 3 kumaha tuh oh itu tilaman kok kai bangsat gitu oh, siap langsung ke hadap maksudnya 1 2 3 ya Mudah-mudahan ieu teh sareng asing aya dina ginanjar kalujengan teh penti ieu gaganti mamah bageun kudunya seueur wargi seueur dulur seueur baraya mangga sunkeun dirangkul mamana ku aa sareng ku teteh mangga dipeluk dirangkul doakeun ku mamah mudah-mudahan asing aya dina kalancaran mangga disun keningna bageun mamahna disun keningna ku teteh disun keningna maka ayeuna ngalih teteh ka mamah aa mun doa restuna ku hidup duaan mudah-mudahan hidup sing aya dina ginanjar kawilujengan mangga salajengna dirangkul mamahna ku hidup teteh dirangkul mamahna bageun teteh lajeng disun kening mamahna ku teteh mangga salajengna apa kali apa ieu penting anu dididik
diartik di alit dugi ka ayeuna teh penti dewasa ayeuna laki rabi doakeun ku abah mudah-mudahan teh penti sing aya dina ginanjar kawilujengan sing aya dina kalancaran dina ngamasang rumah tangga dapur kitu deui Agung di mudah-mudahan apa sing sehat apa sing aya dina ginanjar kawilujengan apa sing kenging kaberkahan Allah Subhanahu wa taala mangga disun keningna apa anak ku hidup duaan bageun mohon sa sumangga ayeuna ngalih ka apa teteh pot kitu deui teteh ka apa palatos ngecakeun putri apa putri ka dedeh apa nu ka opat mudah-mudahan dina ngamasala rumah tangga sing aya dina ginanjar kawilujengan pot kitu deui apa titipkeun Agung ka teteh Penti mudah-mudahan teteh Penti sing tiasa janten istri anu babakti ka janten sarogena mangga dirangkul apana bageun mangga dirangkul apana. Alhamdulillah sumohon mangga ayeuna teteh nyalikan kursi mama maparinan suapan anu kahiji sendalna biasa dianggokeun kalau jatuh murah kali suapan anu pamungkas anu bari disangakeun ti disepuh murah kali namahan dia dekat ayeuna urang didokumentasian ya teh sajiwa fotografi nu mana alhamdulillah saudara hadir di dekat ayeuna dalam hitungan ketiga 1 2 3 tahan ya atas salejengna suapan kerjaan apa kerjaan murang kali nantikan hidup rumah tanggi mau sing jantung keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin 1 2 3 tahan atas sekarang ayeuna apa mohon mama biasa nyarikan kursi deui oke teteh sareng AA silih eueutan keduaan 2 3 iya atuh kepeperepetan gitu eueut matenya uap lingkung tradisina bakakat nu jadi cirina dihuapkeun kuduaan dalam hitungan ketiga 1 2 3 tepuk tangan ada saalin dicandakna aduh ageuna dicandak nu saalitna dihuapan jeung leutik inget teh nopi sareng acecep kitu tah kegelan teh siap 1 2 gegel ala iya alhamdulillah acara demi acara para tos rengse